kemarahan anu gadag teh ni arareueuh kieu geus jam 10 eta budak nu 2 astagfirullahaladzim digaji we hayang gede dibayaran gawe kararedul gitu pangpangan mah di kebon teh duh nu ngored tangkil alaeun urang teh ka imahna bisa sarare keneh lain suatu lindungan ya kaget aing teh keula ieu geus jam baraha ieu rek kamarana we niat teu garawe teh ha niat abdi makan atuh naon teh da butuh abdi teh da hoyong dambal kayaknya tingali ayeuna jam baraha atuh waktu nage barale koyah kieu mah lain waktu datang jam 10 kita kan tong kapunten abdi teh tos tosan Kang Mamat tosan Lami tosan ieu bade angkat teh nu hayang we nu hayang atuh lain abdi teh bete keperluan heula di ngadadak sakolot arosana aneh gitu ye pangpang mah di kebon tuh pan kamari ge urang naon nyapan bade abdi ge ayeuna mun ayeuna bade Kang mun lah maneh kajum bagian ngalah tangkil maneh mad bagian ngored mana koredna mawa teh kamari oh ieu tah heeh benar maneh ngalah tangkil mana karungna tos di ditu tos siap-siap abdi mah kamari tos disimpen mohon nya teu mau diangkat heula tuh aya urusannya peryogi bade ka mana heula tuh teh dunungan teh rusuh seunyeut atuh ublag oge biasa apel heula ka ditu sebentar pokona mah jadwal gawe sing balener siap siap ayo tukang halangan wae payung aing mah gablog dunungan teh cerewet leuh mun gajihna gede heuh nya kantun ku cerewetna we ampun aneh we nya soak boga dunungan teh aing soak mun aya da lamun teu butuh teuing mah urang kana duitna nya tah eta dikelapuk ayeuna keneh aslina semes pegadagangan apel we ning soak we aing dudungan maneh deh gaduh soak maneh mah dan nak buah urang sih eta mah dibalik wa dibalik ayo itu aya beurang si ngaweng-weng lah ngomongin deui maloba pe nah itu mau kantong kabel urang geus di ditu di tempat di ditu panggil mau naon we mau naon we aja bulan bakal jam ke Namang alhamdulillah di kamarana teh ya da teh gawe melincar ke kota melincar ngubara gitu mereka teh ya main balik deui ka ditu aya keperluan kami tadi lembur 2 poe balik kamarana biasa we kuli babat jadwal biasa ini ya gede lumayan we aya we jang ieu sabab poe mah gitu aya bongkor teuing lah bisa nyambung nyawa intina mah mau ide kita cukup nya itu perlunya perlu mah nah dan tos nonton tos nya gawe jauh-jauh sok aya bejaana gitu da ieu mah gawena nuikeun kamari ieu mah oh nu harita teh ya nu bageula teh dunungana geus lila lain teh hayang ngilu ka maraneh teh euy cuman urang di imah kan aya kolot kubu dinya heeh jaganan mah hari uang bagian ayeuna bagian urang pan urang baheula keur leutik diuruskeun ayeuna urang balik nguruskeun balik tina lah ayeuna aya mayar ku duit tina moal ka ieu moal ka bales ngan seutik-eutikna gitu seutik-eutikna urang gade milik nya di mana-mana geura amin itu doana urang bosna si kebrowo ieu urang nya adalah siap tadi balik ngopi ya siap maneh boga duit teu dek aing teh teu boga aduh ya
Hayang Dan kitu orang- nih, orang- hayang minum-minum kitu. Tah eta teh kah yang anu ngarareunah minuman. Lieur tangkurak ieu, nu nyentang tangkurak naon. Bener tuh boga maneh. Eueuh deh kan. Yang geus urang neangan mangsa yeuh hayana mah. Ayo Ka mana we begal wae teh. Urang begal lah. Ayo tuh, orang begal. Orang begal ting tuh, malah ka saya. Oh, orang malak maksudnya. Ayo tuh. Kamarana ieu teh. Mereka itu. Kan itu mang dititah nanti ngajagaan kandang sapi. Sapi. Hmm. Garaya setelan nama euy. Ngata duit tuh lah. Sabaraha mah? Takut teboga. Baraha we. Ayeuna ge 2000 deh. Kumaha meureun? Tong 2000 teuing Eueuh atuh. deui kudu kumaha meureun? Setelan Ini alus mere 2000. Jadi sasak kieu ieu Mah teh kana naon Urut. 2000? Tadi. Oh, jang suukna meureun. sameli rokok ya ge Bang. Mana tuh rokokna? Geus beak tadi di jalan. Alasan Ah, apal ya amang ka dieu pan. Dengan Kieu. bejaannya. Cokot Iya. Belah, dikun. Ye, naon mah? Ye, udah gitu. Ada kieu bageun melewat hayang mah mang. Sabi na nagas aing. Urang bieu naon maksud eta teh? nyak hayang mah kalem we. Mana orang mana maneh? Teh, saya ada barang. Bang, itu mata kurang pinah ka dege da baheula kitu kos amang. Terus naon maksud beki jeung nengkas urang? Ada amang lah kos kitu atuh. Nya kumaha Kurang ya, tubuh teh? teu puguh. Yuk, tadi. Jung. Heeh, sok. Jung. Lah nyakeun merek sesage atuh urusan urang eta mah. Layanan lah gitu mah. Mana tage den ku sieuna bisi batur teh urut preman urutna. Nah, ada urangnya sarua preman, batur urut berarti geus pensiun geus eueuh kakuatan. Oh, naonan Awalnya gitu. eta geus sama kawani kan urang keur masana Bapak jaya. nama orang tukangan euy batur bisa ya tukang mah. Nah, moal percaya Udah kok aing urang. duaan. Lah, kalem ku sarangan ge urang mah urang kirim urang. Cicingna ge. Oh, geus ngomong lah ayo. Aduh, kalung se kayaknya euy. Ini teh satu rumah Mana ya adanya? mereka. Bener lah. Aduh sok. Udah tidak lah. Hutan sopok. Udah yang di luar. Lah berhubung lieur kieu mah atuh. Duit udah 2000. Nah, kemana atuh? Jadinya tuh kalau sing cara pe. Tadi deh nu garelo duaan geuning. Kur mere 2000 geuning. Heueuh nya. Mah ikanna naon coba? Tuh setelan gaya mah 2000. Aduh. Garelo kos lu oh setelana mah. Heueuh. Garelo budak mah ikanna naon coba? Aya ikanna suku gua. Aing udah kecu gua mau sebuah Budak ke mah komo urang, butuh cairna. Duneangan deui ya mah jeung beli cair. Karena 2000-an di poe dina. Garelo teh usaha teh karek panggih da jeung jelema eta. Sarua ko ka isa pupuai jeung maneh. Balaga Lain. setelan nu kehead ku aing mun panggih ke orang pajak larahan ke mah gerak cenah teh. Udah tadi tewa lain mau ngarahan bisian saha. Ke mah orang larahan misi mau di 10.000 lumayan kan. Sing ngawadulnya. Heeh. Wadul sikat saeutik mah untunanya. Tak kitu. Naon cenah teh? Sakalian nu kekresekan aya kah? Di mana? Teuing nya teh. Duit teu. Tapi duiteun sia kekresekan ieu mah. Tapi duit teh kekesekana. Duiteun. Pecet teh yang nginum gula ieu. Nantung. Guru nantung. Laun kieu teh. Tuh, heuleu. Ya anu teterekelan itu jeung nu ngarit saurang. Heueuh nya. Urang merekel. Tak alangkah teh. Nu maneh? Heueuh. Mantap. Nu bapa maneh meureun. Jakeun we atuh. Pan sakot budak oge. Oh, urang geureuyan itu ya. Ya. Yuk, gebah gerak teman.